pamajikan kayak gitulah orang ribut baik hentikan ributna musyawarah neng jadi orang awet trajet ayo unggal poe ribut ayo reuneuh terus kakak teh jalan lain duaan mamal bisa tuh nah ya orang teu betah ieu mah tangga kieu ieu mah kieu beh urang niiskeun pikir heula nya neng balik heula ka imah ka ditu kakak kawin deui kan tenang cak majikan dah tu mendingan ngaragakeun ka sumur ai tah ieu teh majikan balik heula atuh urang ieu balik ka imah tangga supaya tenang ke kan timbul kerinduan lamun geus 3 poe 4 poe saminggu nyana ge sarua rindu engke ge nyana nelepon tuh ting 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 nah iya cak majikan ya jadi kakak keur naon nah ieu si asli apa kuntilanak sih ye tah jadi geus seminggu sebulan tiis dame deui ulah hayuh beribut kebetah kan ribut bae dah silih eleh ke namun pemajikanana galak salakina atuh kudu nama pamajikan salakina galak pamajikanana atuh kudu nemah eta ngaranna repok jadi rep hatina eureun pok hatina ngomong eureun ngomong ngaranna repok gitu karena tuh repok atawa rep cara ricing kayak di waktu-waktu senggang pok ngararomong bisa eta kolot hitung-hitungan cenah ngaranna ya ada repok eta teh ada bagus coba lah nu hiji ngomong nu hiji pok kuduna nu hiji rep nu hiji pok ngeunah salakina ngomong pamajikana cici majikana ngomong ribut nyarekan salakina cici tapi lamun ngomong dua nana atuh kenteng beak pancedek kieu kenteng atuh gelas bagus aranggeus piring segala geus hiji-hiji acan tinggal kenteng carana teu dame anu dina Al-Qur'an imah tangga teh litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah eta kan geunah min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu abad sakinah tentram orang biasa tuh bisa ngobrol jadi terbuka pemajikan aya pemajikan makan orang bisa ngobrol kan tentram tadina orang nu ngagaroan tonggong pan boga pemajikan mah jukunya na disiletan set kan tentram urang tah eta litaskunu ilaiha lamun hajon teh sakinah berarti aya naon imah tangga urang nah ieu ge gencatan senjata lah eureun heula sejenak istirahat abeh geunah